ya dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu minta pangeran tina batu manya kudu minta pangeran teh tina kayu eta mah makhluk tutup buga boro-boro jang urusan urang bukunya nana ge disungsepkeun kurang nyungsep kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedang aya nu leutik aya geuraheun bae meureun jaka deuleu besi hayang ka mana di pangeran di kantongan pan ku urang aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kabalik nyar kieu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Persiapan kanggo jadi pengganti Raja Fir'aun anu geus teu aya di permukaan dunia. Tapi dak dumadak aya kanehan sebahagian kaum Kangjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kangjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep bae ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun masyaallah. Kangjeng Nabi Musa teh beres pikir Kangjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun-tuntun di dakwahan terus bae ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanya pangeran kos kitu cak Kangjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran salian Allah sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus make kurnia ka aranjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa ye make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaonna mantak lamun urang ku ari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran Siti Maryam dianggap pangeran belah ditu deui gitu nu mangeranan ka si buta mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget ieu Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah nabi kaum Bani Israel tadi omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon berangkat nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa make tongkat kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun aju bunganya na bisa nyebrang Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna ieu kadeu kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir sebagian geus aya di Mesir sebagian deui masih di jalan keneh ieu nu di jalan anu deuleu ka pemandangan jelema ibadah ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba panggieunkeun patung kami cara itu teu beres pikir Kangjeng Nabi Musa jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu tah nu mantak dilanjutkan pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin
Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cek Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh kaum eling ingat eling coba ge ya dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu minta pangeran tina batu manya kudu minta pangeran teh tina kayu eta mah makhluk teu boga boro-boro jang urusan urang bukunya nana ge disungsepkeun kurang nyungsep kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedang aya nu leutik aya geuraheun bae meureun jaka deuleu besi hayang ka mana di pangeran di kantongan pan ku urang aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kembali kieu ya wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab cek Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ieu deuleu dengekeun ye hiji iz anjainakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka ranjeun kabeh min ali Firaun ti Firaun beserta kaumna nu sangat biadab kabiadabanana yasumunakum su'al azab nyiksa ka ranjeun nganiaya ka ranjeun dengan siksaan-siksaan wah raja sasyadda teu inget maneh kana kasalametan eta pamaneh teh baheula teh dicaci dimaki dianiaya disiksa ku Firaun teh teu karasa penyiksaan teh kaban masih kena terasa di mata masih kena kateuleu yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku punggawa Firaun lamun lahir lalaki kapan diharapkan maneh dibunuh harita kena dicacag teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah wa yastayuna nisaakum lamun lahir awewe pakaman diantep ambalaya awewe lahir lalaki boluh cacang lahir lalaki lahir awewe antep berikut yang pemajikan maneh kapan diantep ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikene kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastayuna nisaakum wa bidzalikum bala'um min rabbikum adzim apan dina pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakeun satu nikmat jeung satu cocoba ti Gusti Allah nikmat urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah min rabbikum adzim nah maneh teh make jeung apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai sebagai mauizah sebagai piwuru lamun eta dijadikan sebagai piwuru inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngararomong meta pangeran tina batu buak kawalaman kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nyana mah teu hayang amplop dakwahna teu hayang berkat sugan kabita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di mana ge ngazam hayang etu atuh bejeuna bae lamun kaumna tetep judi bae bejeuna bae lamun kaumna tetep bae maling bejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayang anu kesempatan doang mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae ngaruh kesempatan bae nya buktina aya kesempatan mah duit sholawat ku jana tetep ditikal bae tetep ditilep bae kuari aya kiaina lamal didelekeun ku aing pokona aya bae lah tuh sia mah deuleuk ka dinya kabeh pugu sia tuh kan Kanjeng Nabi Musa dakwah dunyaan gagah jasa tangan besi siapnya nama dek kadu jajaten siap carita anana geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate nyeri karena hati lantaran lamun teu ngaji tasawuf urang kurang membenahi diri
ketika orang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah baik. Adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik ih atuh aing mah jeung Gusti Allah. Wayah dakwah bae aya kesempatan mah. Jeung lalugina mangga teh teuing. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut. Hai, sia ku goblok-goblok deui aing kurang kumaha. Sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia, aing kurang kumaha. Wayahna atuh sia narurut ka aing. Ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh aju nyeri hate urang. Nyeri hate, ieu cilaka. Urang jadi kiai, kemudian urang nyaritakeun, "Hai dulur, ieu lebaran, urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah. Ya urang mah atulah sakiayana." Ah, urang narurut bae mah tah kunaon? Ya ieu ditijan menang ru'yat pamarentah, NU ru'yat. Nya wayahna nya. Aya masyarakat teh nurut bendu, dikunci sia ku aing masjid. Eta teh kos kitu teh nyeri hate. Atawa anu nyekel ru'yat, sarua bae anu nyekel hisab. Dulur, urang kumaha deui ahli hisab? Ya ieu mah hisab ge hitungan doang, ja buktina mah ru'yat. Sia kudu nurut atuh ka aing. Da sia ngaji-ngaji di aing. Ku aing atuh di papatahan ku aing, wayahna kudu nurut aju teu nurut, nyeri hate, capek. Capek tak kos kitu. Aju sasalaman ge, dijauh bae lah teu kudu jasa teu nurut ka aing. Anu sakumaha we, beres. Malah mangga sia mah teu kudu datang ka aing. Sia mah ngan hareupeuna doang ka aing ge. Sakumaha undur-undur. Sia mah hareup heueuh. Itu kan ngajebian ka aing geus ka ditu. Lain kitu atuh jadi kiai mah. Kanyahoan tempat jero hatena. Loba kalajengkingan berarti tah mah. Loba bilatungan lain kitu. Wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah. Nya, ieu ayat imru'yat ti pemerintah geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah. Di pemerintah aya kiai, di ditu aya NU kurang kumaha. Dulur kabehan nya. Ai prak teu nurut atuh geus. Ai ilas oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae. Saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya. Geus beres lu. Ngomong mah ngeunaheun. Coba dibuktikan tetangga kuari ya itu nyaba-nyaba aja bong beda lebaran nanaonan kita kos gitu nanaonan jatuh keyakinan mama hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinan anak sakumaha hese nanya anak yakin supaya kahisab atuh hese ya urang hisab ge deuk ru'yat atuh hese ya urusanna ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama atuh mah herese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu mah leutik batur nyembah ka batu pikirkeun Gusti hese. Geus urang mah dakwah bae. Dulur sadaya, ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu, ru'yat mah kieu. Lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae, ulah ka hisab, ya hisab teh mah kaulna ge dhaif. Ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar. Nu mentak aya ru'yat langsung, aya ru'yat di jero kolambu. Mana bisa ru'yat di jero kolambu? Ya teh ngaranna pan hisab mah ru'yat jero kolambu. Dulur nya geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab. Di kitu-kitu ge tetep kudu mah deuk milu bae cenah ka kiai. Ih ulah henteu deuk milu bae. Kumaha mun aing ka neraka? Atuh bareng jeung kiai ka neraka mah tak naon. Ji. Pan atuh kitu amat hese kayakinan. Tah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu gaji tasawuf capek. Tungtuna bendu bae ka kiai na ge bendu. Moal ieu mah salaman kurang sebabnya nama hisab nyekelna. Teu hayang ieu mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang aku ari moal nyaba aing mah. Ieu sanu rugi atuh sabodoh. Ya Allah ya Rabbi aju nu hisab teu hayang sebabnya nama ru'yat teu hayang aing mah. Deuk nanaonan. Kuduna ge dakwah mah dakwah bae ajakan ka Gusti Allah lah tama urusan puru leutik da ge leutik jasa kunaon aju digede-gede atuh di sisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae di sisieun nyana teu puasa diantepkeun bae
cekana mendingan untuk puasa kena daripada jeung kieu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh kos gitu mah udah bisa dibulak-belok apa urusan anak geus urang mah dakwah bae tak Kanjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kanjeng Nabi Musa teh dijanjian ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bedakeun kan ku Kanjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula kita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kanjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal paeh urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa eta kan pibakalin pohar aja kan masyaallah kacaritakeun mah waktu harita Kanjeng Nabi Musa diudag ku Firaun kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat di hareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak kana bebatuan teh begitu diangkat ku jaradi malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut napak tapak suku malaikat Jibril teh jara dijukut berarti di dia aya maul hayat padahal batu kapan batu koplak unggal tapak suku nak jara dijukut ya Allah Musa Samiri memperhatikan berarti di dia aya maul hayat cak
Harita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman nya nama balik deui ka Mesir didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak didinya kunyana digodog sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi atuh juga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata itu anak sapi dibentukeun anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabehan ge indahna luar biasa bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukkeun anak sapi ya Allah pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh pararaeh di laut Musa Samiri nyieun-nyieun bae Musa Samiri nyieun-nyieun bae cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah urang makan teu nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah naon maneh ayeuna kehebatanana ye anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti tina emas campur perak deuleu mengkilap ge luar biasa nah kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jerebas sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi atupan kabeneran kaum Kanjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kanjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh barang datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud bae ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu bohara biadabna kuari Musa Samiri nyieun anak sapi tina emas haju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cek Musa Samiri eta coba tambah coba tunggu coba nyilek culak coba depak nurut jasa durutnya nyana kapan anu nyieun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi mantak ulah kaget lamun di India kuari sujud ke anak sapi sararujud aya ti dituna teh anak sapi teh horengana masyaallah karim da tinggal kuari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema kuari maka darinya kabeh ibadahna pohara cek Kanjeng Nabi Musa suga teh hajur deuk narurut janten teu biasa we pohara eta Kanjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh lain wali-wali acar boro-boro wali solihin ge lain ngan ngaran doang solihin lain boro-boro wali solihin ge lain komo nabi mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui diaromongkeun ku ustad diaromongkeun ku jawara ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing
nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae atuh wajar bae diomongkeun ku batur nya atuh nu lain wali di wali-wali tuh kiai anu mah wali hajunya na muringkak bulu di wali-wali heueuh bulu lain teu bisa kitu ieu cak Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kanjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae nah kuari mah Kanjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih mukalamah jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulan siandek mukalamah jeung aing mah naon Gusti syaratna hiji beuteung teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma secuil mah masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor jadi Kanjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peuting Masya Allah lain puasa cara urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar mah nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 hari mantep nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep kebe dikapeutingkeun anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tadi keur puasa mah teu aya segala rujak segala naon barang puasa di aya tuh bonteng suri beak beureun saton mah sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop ku jana kabar jakeur teu puasa mah teu masyaallah barang puasa pohara jasa datang ka beak stok kopi susu beak datang ka susu pamajikan ada dipencetan punya beak mah beri susu di drop punya masyaallah eta kan pindah urang mah deuk kumaha mukalamahna jeung Allah jalain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti peuting teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kanjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial ku tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegulat atuh ieu mah masyaallah paharanya saya mah kali Tuhan belum puasa teh kali Tuhan lain puasa tamah tuh kos kitu mah jadi buta ngadahadak tamah tuh teh ya Kanjeng Nabi Musa ya masyaallah puasa 30 poe 30 peuting seripit buka seripit peuting teu sare beurang teh puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kanjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana Kanjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau Kanjeng Nabi Musa nyiwak maksudnya supaya ulah bau kapanggih jeung Allah beres nyiwak ditegor ku Gusti Allah Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean nu tadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kanjeng Nabi Musa jadi kos kieu
gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupanya seungit atuh malaikat teh juga pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di dari ieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa oh cek Kangjeng Nabi Musa pohara orenganan puasa barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa hei malaikat di kamarana comeback parah tau orang luar negeri berarti comebacknya neta ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana ka nagara kami deui emang kunaon bau maneh ku ari mah gara-gara nyiwak bau ya Allah nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah Musa tambah 10 poe deui Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba haji pada nurut dan oh bisa utah dirinya orang pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulu pamisaim atyabu min rihil miski pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amre ge henteu kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah tibatan minyak misik kaambe lah ku malaikat mentak lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nginggung aing sia teu senang nu dayut goblok teh kiuci sempugu aing mah dayut ge jalan lain kurang dahar sebeudad nyaeta pugu maksudna kayak gitu aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah maker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapat teh keur ngaji tapat atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona baso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung ore koros eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadahan dadah sama nih sarua jeung ore koros ge masyaallah datang kannya nama digergetan ku ucing
emeng gregetan jasa emeng nyala nyumpahan goblok teh jelema sial teh jelema emang bener dahar ka tulang-tulangna di dahar cak emeng goblok cak aing acan mantap ku ayana dahar sasakeun jak meng mah tuh menteu meng ge nyumpahan teh ku galedeg Masyaallah lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit pehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka gabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon teu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malah lanjur ja kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmatna ge we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan gua ge teu enggak apa sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dia kabagian sanajan hulu na jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae ku nyana ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lekis men wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak ya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah jadi cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya guys Syekh Nawawi mah Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang ke Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon endek kitu naon garang-garana endek nyetak kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara aya bahsul masail
ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina di Banten. Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget saya Nawawi disambut ku KBH ngan ti jauh kene cek saya Nawawi teh wah asana ieu kajian kuku mage ieu dek aya permasalahan basul masail. Jubah saya Nawawi dibuka dibikin tah kahadamna ya pakai jubah ai ya pakai geus ngomong datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah saya Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa Masya Allah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, waktu diajeng-ajeng segala rupa saya Nawawi menyempot bae kieu di tukangeunana. Seuring bae saya Nawawi teh. Dihormat segala nanaon. Nya lagi empot-empotan geus saya Nawawi. Ya anjir di kos kieu teh cek teh ieu. Saja bae lanan, bae lanan. Terus embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Wow. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai beuladan. Saya Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae bahtul masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil. Nya nanya terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Nawawi kumaha terus ngan menta cai heula nya ka Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bahasa bisa kabeh waktu kabeh gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebatnya padahal hadam eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid dara riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cek cenah aing jadi bodoh deui kuari jipan jadi kos kieu teh bodoh deui nah Syekh Nawawi kuari geus kanyahoan biasa dieu bae kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kapiting mah haram teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting halal rajungan ngan contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Syekh Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si Holil kun bisa nama cenah kana tah dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujianana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah
belum seberapa. Ada bubuahan yang unik di Indonesia mah. Apa itu Nawawi? Cokot dikelek. Rambutan. Iki. Ya Allah, ya Rabbi kabeh kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu di cokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Wah, kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya, ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa pan. Masya Allah, kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa teu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bege moal getihan bisa. Bisa tawa lain kudu kos kitu teh mah kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah. Nah ialah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur. Setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina. Jangan dia diberi kitab Taurat ku Gusti Allah. Jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ulah keluar ti kitab Taurat. Kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Qur'anul Karim. Ketika orang keluar ti Al-Qur'anul Karim, kuari mah moal nanaon? Deuleu engke di akhirat. Anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim, rasakeun engke di akhirat. Rasakeun ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe. 30 peting teh maksudna nu kallimu indan ti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa ieu Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamih lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka. Akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut. Ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi famihi maksudna Allah yang rarasan teh make aambean urut puasa. Masya Allah madak tadi tambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar. Kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patam miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar
asal puasana model tadi puasa nu bebeneran buka na korba cukup hiji bae bu nginum nasa siripit beset beres sahur korma hiji nginum sasiripit sepoe dua poe bertahan 3 poe tinggal kicep kita aja ku pemajikan ke haji ieu puasa maksa ke namat datang ke kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakal dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pemajikan oh iya orang Lailatul Qadar ieu ceuk teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain usia ulah diawak ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman gusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakan asa ulama mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerja sian datang ke tarawih ke kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal menang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kakuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka Masya Allah nu mantak beda ieu mah norekat bae oh ai peuting bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah tuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gagendap huapna geus doraka je bakumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi hal pan cara bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu ala tusrifu ketika neuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg kurang kene dak euy aya kene roti aya kene dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah deuk ka Allah apa lain deuk ka Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah tarekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat atuh lain deui
pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabak jalur itu Masya Allah. Nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanin Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau kambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke eueuh nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka embeu bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nujang muka lamah jeung aing teh puasa tamah deui sia fa atmamnaha bi ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum orang yang kapan jeung Lailatul Qadar intip kusia di Gunung Karang datang ke pagi bae moal pindah ka Gunung Santri paling kapangi jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten komo di Banten mambaya tukang sao malulu mal bisa jeung intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapangi jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapangi jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus menang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleunan naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebenarnya nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ge beneran nih mah beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih kata mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema beta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain malah aya orang Cilongok mah kos ditu moal moal bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beteung bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakal nate kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha
maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem harun wa asli amrahum rarapi urusan anaknya kade. Di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawa ningangi sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin. Lamun pemerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah. Lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta. Lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti tuh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep kunyana tuh nu judi lain diberesan diantep kunyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh. Lamun pemerintah tengah berantas tentang prostitusi, tentang perzinahan, tengah berantas tentang perjunian, eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka. Lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak. Carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kanyana. Kurang mege tak eta teh geus akur. Pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirano siratu malik cuma teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu swacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing teh mah hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pemerintah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jadikeun anu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kula mah negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi bae hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha tahun sia hirup di alam dunia ieu teh tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Menggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia mah dibejakeun ku aing ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah
pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia sithik bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongkrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pamarentah teh teu pernah ngaberantas eta pamarentah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean we koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pamarentah bejana nyana korupsi atuh mah teu nyaho nya teu dibere dari geus saeutik haji siap pernah negor pernah ira negor melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu ye bang CD ke di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uji salametkeun mantep biasa geus mantep biasa geus eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebenerannya nama bangun Al-Qur'an nyaho teuing nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten salah satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan dikritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitulah Al-Qur'an ya ieu mah jang nyana keneh ja pemerintah ge agama nama Islam Bupati mau ditanya agamana, weh sama suruh saya turun Habib. Ya tuh nenggelisnya Islam saya. Wali di Pandegelam nu kaluan nu jarra di Bupati. Apun eta si neng deui bae. Neng deui bae eta ku poloan urang Pandegelam. Nu dipilih neng deui bae. Eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulah mah sakadar caritakeun doa. Bating di dia gelamun nasi neng gue lagi milih Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakatin naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah mungkin mikiran batur baik gue sorangan tanggung jawabnya lah batur di keluar sorangan tek ngaji nyaritakan urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan nah wa qala Musa li akhi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhluk ni maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamoal pakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat na iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat nah ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab. Sallallahu